Bilin. Bi. Ke pasar. Iwong. Itu nyanak artosna. Sabarahannya pangaosna? Hah, mausna. Berapa 500? Ngomong itu mah, Di mana? Di pasar. Di pasar. Kemarin saya busak. Ari Bilin di mana Bumi teh? Bumi teh di mana? Di sama remen. Sama reme teh. Nikah mantul. Tebi teu. Di sama remen. Oh tebi teh ti Ciloa. Oh, kaliwa Ciloa mah. Dekat dengan datar saninya kemana sama remen udah wetan. Ya. Kami abi ka ditu bakal sasab moal. Kami ka Bilin bade nganyang wios. Nganyang. Ini tuh apa sama Itu apa? Bopon, abi, Mio, Mika, Min, Soita, Jelba, Ning, 10 orang nih, sama teh. Oh, 10 Bumi we nya di Rancamare memangnya. Jaman mau enggak orang sama remek mah. Enggak tahu. Hoyong ka ditu, hoyong amang. Kayaknya pami eta pami. Ya lain itu tuh apa? Tuh apa, Bi? Kemudian yang imah popon kemudian sama remek teh. Iya nih anu tanya mah heula. Abi mah iya di mah popon dibeli mereka teh. 100 dah. Oh, dipeser 100 nya. 100 mani murah. Udah butut udah selunas bobo. Nah iya. Masuk ilang, Ustaz bilang imah popon kada ame mah saun kan lut kana mereka mah. Buat bayi sama. Sami bututnya. Ayeuna eueuh Bumina kumaha? Mun apa mah kan itu. Heeh, yang ka ditu. Nah, tanya kon ka popon kana. Yang ka eueuh, nganyang ka eueuh. Aya warga di ditu da bi ika. Yang imam ika, yang imam nin, minantuna. Ika mah entah. Gelis eueuh tuh gelis tuh nya, eueuh gelisnya. Eueuh teh di Bumi teh sareng saha? Di Bumi sareng saha nyalira sareng saha? Nyalira. Betul, ini mana bang untuk nyadap. Nyadap. Untuk nang banggaan lo. Kayu ayah mah. Kayu. Mbak ay mun ku apa ngomong kayu Teu apa. Kemana aja? Saya mulai di mana itu? Maksudnya teh hanjuang teh pun anak men. Sahanya ada hilap deui. Hilap deui di otim gitu. Oh, masya Allah tabarakallah. Anu Bumi di mana teh? Mamana saha cing da hilap deui? Oh, tinyi ita. Bobonya. Iya, saat sini masuk. Dinyanyi macam naga sok itu udah malah nakek. Sur saha? Sur banget. Ya, apa kita cari rezeki. Tapi acan jadi wae rezeki. Acan jantan ya. Acan. Ye, engke teh pami abi tos jadi rezeki mah, abi teh bakal bager ka unggal rembur teh bakal berbagi. Mudah-mudahan atuh sing jantan artos atuh. Amin. Sok sing damang sehat walafiat. Melihat kampung kapal. Orang etang gara rumahna teh rumah wa abdi 1.
Bareng. Teh, kemana? Ulin ka dia. Nah iya ngeplok Ya. ieu lembur kapol. Dia Kamana bibi? Kedaman. Teu damang. Teu damang nanti iraha. Assalamualaikum. Teu damangnya. Tuh sabaraha dinten? Ari ieu saha ieu? Abu. Abo teu Cikaro iraha ka dia. Kamari. Damang, Bu. Saya tanah ini. Mohon. Nah, ari ieu kusaha ieu nu ngerjakeun ieu? Ayah pan ayah ada nana. Oh, di mana sih? Di kamar ini. Hmm. Hayu mangawan. Assalamualaikum. Nyeri ngalangkung. Damel naon? Iya ngetang bumi di Kapol Madah. Nah nya teh kaetang sabaraha bumi ya 7 bumi aya kitu. 7-nya. Da iya Pak RT na oge. Tah iya bumi Pak RT. Urang taros asa kedak aya dina YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha nya teh naros ka urang lembur mah damanya. Ieu teh namina teh kampung Kapolnya. RT kalebetna RT sabaraha? RT 3, RW mah 2. Saminya sareng ieu tatanggina kampung Palegedang pantennya. RT 3 ieu teh mohon. Tak kaleresan di dieu mah da katawisna teh bumina teh sakediknya. Aya sabaraha bumi ieu di dieu? Mung 7 umpinya. Mohon. Pami ieu Pak RT saha namina? Punten. Bapak Sasanya. Kaleresan Bapak Sasa teh ketua RT 3 nya, RT 3. Mohon. Iya tah aya tah merekna gara urang tinggal. Iya nya tah. Iya bumina Bapak RT 3 RW 2. Bumina mung aya 7. Taoseun 7 buminya di dieu teh mung 7 bumi. Da mohon 8 sareng musola, ieu musola nanya. Tapi pami Jumatan ka mana tah? Ka Baru Jatinya. Pokona masing hegar ieu lemur Kapol anu mung 7 bumi teh. Bari sawargi-wargi ieu bumi mamah nanya. Sawargi-wargi. Hatur nuhun Pak RT. Assalamualaikum.